aing boga jabatan nih mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama yang strategi jang agama aya nu ngabangun pesantren ada tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan langsungkeun jahna jangan langsungkeun maona neraka. Masyaallah mantap inggis muringkat bulu jakulang muringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabitsu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sembarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillah ya rabbil alamin balik ka imah ayah lu datang deh Waalaikumsalam ya itu mana gua tidinya di Jati cenah kenapa ya itu naon di tas iya duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kumaha atuh aya diterima bae atuh teu kerenteuna bae ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta ayah 15 juta mah Scoopy mana mentanya kabayang gunya ayo itu masalah tuh itu mah doa apa itu nya mun kayak bapak kadieun kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabitsu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekadvitas etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia masyaallah jasieun la yastawil khabitsu wat thayyib teu akur dicowel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunaon embung ayo keur ieu pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing narima isi carekan jeung iya itu nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embong nya aing mung kayak bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesinna kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy
digantung di bengkel nage santri hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dan setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan ketentreman ibadah teh ketenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kewalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat nikmat ibadah aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah. Gitulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun loban haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal akhirah. Pandeglang teh iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji singkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna weh moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat urang Pandeglang mana Ki Jamal ulah sambarangan eta ke beres acara urang beulem coba mual pati-pati atuh jangan ya Allah. Nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia orang Pandeglang saktina luar biasa kabelah dia tanding masalah tanding gelut tanding segala rupa boga kamonesan nyana leleukeunan nyin gelang tapi nyin gelangna lain cara zaman kiwari belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungit urang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang sanggeusna dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jangan nguluikeun lalakon aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muring kak bulu
maksudnya bisa medehem mana baik sih sama kolot-kolot. Dah warite aya batu belah di Citaman Kabayan Citaman, Masya Allah didinyala dibentukkan rapi jadilah gelang. Maka nyeuna disebut pande mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Qudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus da diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendas, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol lain kitu Syekh Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes, di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang, bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang kudu ka amat menyebutkeun nanya bangsa ke modal kos kitu moal nyaho sia matu. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Sang Hyang Herang. Di dinya teh rada pasir.
jadinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedelean tak asang yang heran luar biasa. Nah kakolot nyebutna tuh di paneglaan mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun sang hyang herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasa naga tuh paneglaan cekaruhun geus paneglaan teh dilempengkeun menjadi pandeglang tilu samangajina. Masya Allah nyoret bener tuh tuh kan iyalah pandeglang. Masya Allah ini sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia. Masya Allah masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang, cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah utama. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Ayo bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja ini bahasa Inggrisnya nunya homa ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat itu. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae gorenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles, jadi kuari kasebut teh anyar. Ceuk sakaoma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin, gawenangan sakadar ngalalauk ka laut, boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu, aya nu masantren macara urang kieu, teu kaget. Ayo modal ieu. Ndek kumaha coba sholat di parahu ayo. Di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge sholat bae. Ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang
di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorang mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ye nu mancing saha nu di luhur parahu pasti ye aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ye ya beneran ya Allah hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nyana kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nyana ge aduh kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa dari si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok indih ya Allah ya Rabbi kunaasna teh hirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena jasim satu ketika jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae hiup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya deuh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus Haji Agus teh kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malaka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah nah ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon di kamari budak ieu hafar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna didahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui siapa mah pengkol bae jelema heran aing mah tah ieu Jasim akhirnya ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dina boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan hese ge yakin nu hese ge yakin oh urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cilik bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan geus kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta-meronta kene tah
iyalah jasim kita luturkan ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekkeun anak jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh bea kabeh naik tangkal kalapa bea buah bea entek si mah kos kitu beungeutna ucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan badak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin Geloba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang di Kang Anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokoknya hebat bagi Dasim mah sebab manehanna mah nyandung opat lamun ka mamangna ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dana babagir lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap di dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuh nya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae mau leuwih tibatan mau nu kolot lamun geus manyun bae waduh sareda komo lamun geus jebris waduh jantung murang cek mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah jantung teh kula mah ya yang nyandung minta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina cek mama Prawira maghrib isya subuh serius haju lamun haju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung
Ibu cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan banget saenggeus tadi bacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeung lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona Masya Allah mamana ya Allah bajuna aku sagalan aku tilok marana sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun Mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babad Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsa nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun kaung-kaung kapancara ka mana-mana ka beja kaunggal negara. Harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari. Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae gitu anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulana leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari senyit ilmu pasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka irah gitu tuh Mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si sapoe kuat dua poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan anu mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok doakeun kemudian dihadiahan nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ilah hadratir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan Ki Dasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sontak-setik lah eta teh keistimewaan Ki Dasim teh bisa nyepitan bisa nyunatan
Jundatanana babacaan anak tuh baheula kula boga babaturan diturus itu ya almarhum Kiai Haji Hasim kebelah dia bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bakar loba nu ngaralep tapi kidasin mah nya nama kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya aing balik ke mana ya aing imah nangieun nyana sare di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tah bawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh mana jang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alam teh kakarake tolak budak terus beres sunat karake tolak beres kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat manehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehna eta masinis kaget aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieunun kabeh nyekel tasbeh eta sieunun nyekel tasbeh barang ditingali tuh nuanieun teh tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus bae ditinggali heuh tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringin beuh lah dina aya Ki Husein carita
geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dieuna aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek deangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya mestinya hokalel kidul haram halal geus punya kiai eta teh ambalaya bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya, teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot gitu tahu diri mah Masya Allah beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apalin hati urang ketebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji Dasim di daerah dia, dua Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun. Anu baheula nyekel satoriah salah sahijina nu muncul kebelah dieuna rifanya kabelah dieuna qadiriyah wan naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek dobatanana kos kitu. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Doh ganja mah. Tatara ku aing hayang ganja. Doh mantek ieu kadaleuna sinarat eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah TV mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten orenganan aya ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ya tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah, nu mantak
nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisim masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan, sebab jihad ge moal didarajekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur, bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemaana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh Bang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngareurah ilqul surur ka rencangan simkuring ieu teh. Ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta sih lamun balik sedekeut eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun dalam salah-samanya. Tah ieulah para jamaah. Jadi artina jadi akrab lah. Teu aya jarak antara simkuring di Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan ya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah memantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catatanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda, di Indonesia hese urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catatanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa upang lobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun amal mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabarna sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kurang hadir di dia di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun sim kuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar kurang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu teh sim kuring hapunten teu samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.